Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sama Cai Saulia sareng Abdi Zahra Amanda bade ngalakukeun tugas wawancara basa Sunda. Tontonkeun terus Zahra bade ngawawancara salah sahiji tokoh masyarakat nu aya di daerah ieu. Jadi Abdi sareng Zahra bade ngawawancara Pak RT Kaldesan, Pak RT-na nuju aya di bumi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya di marana ieu teh? Sama sareng Zahra bade di SMKN 1 Cimahi. Bade ngawawancara ke tugas bahasa Sunda, ngalakukeun wawancara. Iya, sarai. Diizinkan Pak? Enggak. Jadi Di sekolah. Abdi bade nanya ke Bapak. Pertanyaan pertama, tos sabaraha tahun Bapak ngajabat jadi ketua RT? Hari menjabat sih tepul, kemudian 8 tahun, magi lengser di tahun 2008 dilanjutkan dari 2000 saatosna RT nu enggal dilengserkeun ngajabat deui dugi ka ayeuna kirang langkung 8 tahun. Oh, Jalan 8 tahun. mohon. kunaon Bapak hoyong jadi ketua RT? Nah, ari ketua RT meureun nu sanes oge alim nya margi tina naon teh damel nawi kan hubunganna jeung warga. Namun upami ditinggal di ke dalam lebih dalam eta kan amanah harus kedah dijalankan. Nah makanya di itu ge abdi tinggal dari masyarakat jeung warga atau nabi siap teh bila abdi kapilih jadi RT nya alhamdulillah dan jantan dugi kaina abdi karena ku amanah hoyongna jantan RT. Pasti selama Bapak ngajabat jadi ketua RT, Iya. loba masalah-masalah nu Bapak hadapi. Nah, Iya. naon wae masalah nu sok Bapak hadapi di masyarakat? Seueur pisan anu pertama-tama pendatang ya pengontrak, kemudian anu pengontrak teh jarang anu masian identitas, salah satuna KTP jeung surat pindah. Namun nyaeta aya rasa memiliki, jadi anjeunna teh teu menghargai. Nah, kekurangan teh setelah kebutuhan nabe ka Pak RT, namun RT nya teh kudu bijak teh ya, karena kudu kana figur teh ya. Figur sebagai ketua RT nya tuh bisa mengayomi, merangkul, menjadi sebagai satu keluarga di wilayah RT 4 RW 10. Mari upami teh ieu yang penting di wilayah nah ya udah jantan teh satu keluarga jadi jantan dipaseaeun. Maka kita kudu tiasa ngarangkul warga-wargana atau kedah tiasa hiji karakter seseorang teh harus terang. Magi upama permasalahan dua karakter untuk menyatukan satu hati teh susah. Maka sebagai RT kurang mah jadi kokolot jadi kabudak teh kudu dirangkul. Alhamdulillah dugi ka ayeuna abdi teh tikanging lengser kedah teras jeung teras ya insyaallah makana warga abdi nyukeun ageng sing sehat teh insyaallah urang ngariung deui di wilayah RT 4. Terus kumaha cara Bapak nyelesaikan masalah anu aya di masyarakat? Ya upami permasalahan sih tergantung ka abdi kan terang karakter sifat sehari-harina. Marga abi upami pemecahan masalah itu terlalu serius, abi
ya seperti bapak jeung anak ngajaran ngobrol nanti ya permasalahan naon nu dieu ke sok lakeun anu teh rasa anu tergenah di wilayah eta ge tamna itu teh aya 2 poin. Mun poinna jeung warga ya abdi toleransinya rada ageng upami jeung pengontrak margi mun pengontrak teh sanes abdi ngaitakeun pengontrak bagi asa sabutuhna anu nu butuh nu terang Pak RT amun teu butuh mah nama Pak RT ge tos terang. Nah makanya mun setiap ada permasalahan yuk kita riungkeun bareng-bareng abdi dieukeun dikasih kesempatan anu satu sama lain untuk membicarakan. Nah salah satu yuk orang ambil positifnya amargi upami menyelesaikan masalah anu ribet tambah ribet eta mal aya titik temuna diambil tengah-tengahna kalau yang anjeunna kumaha anu gaduh masalahna kumaha yuk orang sinkronkeun tamna tetep sesah tamna diambil sadikit di anu permasalahan nu kaduan oge diambilkeun dihijikeun. Nah tidinya setiap permasalahan kan hati panas kepala harus dingin. Nah matanya dengan kepala dingin insya Allah keseluruhannya bisa dingin, insya Allah permasalahannya ya alhamdulillah itu 100% itu 80% bisa ditangani alhamdulillah. Jadi mari di dia teh seseurna warga anu aya di RT 4 teh mun anu atos pindah halim nyukeut surat pindah margi naon di abdi nyarina di dieu setiap birokrasi ku abdi dipermudah margi hawatos karena sebatas kamari Pak Hidayat walaupun pindahna ka Ki Hafid tapi tetap birokrasina ka abdi ku abdi teu dipermasalahkeun nya itu palauna kieu nya palur ge nimpa ka abdi oge berbuat sesuatu gitu bakal dipersulit aya wawalasna makana insyaallah seueur anu di Ki Hafid Pak Hidayat Ibu anu Yani teh mun teu salah mah di marga asih birokrasina tetep dia sobat ku abdi teh dipersulit mari karunya anjeunna cenah keur upami bade kuliah birokrasina kan ke maksud surat pengantar yang terdekat. Nah, alhamdulillah jadi kan abdinya walaupun disebutnya sesepuh karena ini disebut betul. Pastikan selama ngajabat Bapak ieu geus 8 tahun tuh ya. Iya. Geus lami gitu ya. Saha wae sih nu ngadukung Bapak jadi ketua RT salami ieu. Hari mendukung sih nya sesahnya udah ngejawabnya enak tinggal kembalikan ke wargana enak mungkin ya benar terbiasa ningali dukung atau mendukungnya cuman kita orang kudu bisa mencerna cara mendukungnya dengan hati mendukungnya dengan ucapan tapi tak kurang setelah ngayakin kerja bakti ngajakeun mun aya tamu-tamu cing ngadukung tuh nya alhamdulillah. Nah, jadi dukungan itu teh bukan di pribadi, di keluarga, hanya itu di masyarakat. Ya, contohnya seperti ngadamel posyandu. Eta posyandu teh abdi ngabangun di dana nol teu gaduhnya. Sabatos abdi dibalakan, terus abdi tiap minggu damal teh dibayar. Alhamdulillah menyumbang pasir, menyumbang panto, menyumbang keramik. Alhamdulillah dina damal kita kadamal eta posyandu. Ya janten upami dukung tidak mendukungnya kembali deui ka warga. Sanes di abdi di warga. Mun sakieu pertanyaan nu sama sareng jasa taroskeun saat acana tur nuhun tos masihan waktu kanggo tugas wawancara bahasa Sunda Salma sareng Jahra. Iya. Ya hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun tos nonton video wawancara ieu nepi ka akhir sateuacanna punten lamun aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.